Wargi sadayana alah urang ngobrol deui jeung si Bah Google ka dieu bah ka dieu bah. Aya naon urang keur puasa. Oh ka dieu urang ngobrol teh bari ngabebeurang nyantai we. Arek ngobrol naon maneh mah sok tara nyambung. Lain bah saya teh boga dongeng gitu teh. Dongeng carita. Apal tuh dongeng Ari gitu. dongeng teh naon ngabobodo bari nonggeng. Cenah dongeng jeung cedeng dengekeun pokona mah tuh. Cenah zaman baheula ieu mah bah zaman baheula zaman tai kotok di Lebuan. Zaman Nabi Sulaiman gitu nya. Ah meni mamawa nabi kos apal wae maneh. Pokoknya mah atuh pokoknya zaman baheula we abah oge can aya, saya oge can aya. Zaman baheula mah sasatoan teh bisa ngomong. Sasatoan teh bisa ngomong. Ari sasatoan teh naon urang teh apal. Sasatoan hewan itu apa? Binatang, model manuk, model hayam, model muning anu diasupkeun kana kulkas ya. Ada kuda, data sesatuan ngaranna. Ohnya apal hewan alias binatang sasatoan merennya. Sesatuan. Tah hiji mangsa kan ari kuda, aya kuda jeung muning keur ngobrol gitu kan. Ari kuda mah ayana di kota, ari muning mah di kampung. Apal teh kuda? Ohnya kuda teh lamun urang dahar baso sok make kuda ngarra pedas jeung kuda. Eta mah lada atuh kabah. Kuda anu sok dikeretekan. Ohnya aya laguna ka kuda piraku resiko ker dapur sapoe ukur 1000. Aduh kacida eta mah tong ngabodor abah mah da teu rame atuh. Ah aing masalah wae. Tong ngabodor da teu rame. Eta mah kacida atuh. Kuda anu sukuna opat anu sok dikeretekan. Ohnya apal terus kumaha dongengna. Harita teh kuda jeung munding teh keur ngobrol. Nari munding mah ayeuna di leuweung, ari kuda mah di kota. Cek munding teh kuda cenah. Urang hayang nyaho kota cenah. Milu urang ka kota hayang nyaho kota. Tamal cek kuda hayu we cenah hayang nyaho kota mah ngan aya syaratna. Naon syaratna cek munding. Lamotan heula bujur urang cek kuda. Syaratna meuli berat cenah aing mah. Ari hayang nyaho kota. Kun bae atulah cenah. Urang teu kuat hayang nyaho kota. Nongeng kuda teh dilamot ku munding teh nya bujurna teh. Lain eta munding bakatku hayang nyaho kota rela ngalamot bujur kuda. Dibawa we hayu jeung urang ka kota ini teh ka kota kacaritakeun namanya. Tah geus di kota teh kan di kota mah balawiri ku mobil gitu nya, kendaraan. Munding teh karek leumpang dua lengkah cek munding teh. Kuda. Naon? Ari eta cenah nu gelindingna opat naon? Maneh hayang nyaho munding cek kuda teh. Heuh hayang. Lamotan heula bujur urang cek kuda teh gitu. Aing maneh mah sok cenah ka dieu nongeng deui kuda teh dilamot. Terus dilamot eta ngaranna teh mobil cek kuda teh. Oh mobil cek munding teh nya. Leumpang deui tah nya. Kuda si munding teh nanya deui. Naon? Ari eta nu gilindingna dua cenah naon ngaranna? Maneh hayang nyaho? Heuh hayang. Lamotan heula bujur urang cek kuda teh gitu. Dilamot deui. Tah eta teh motor ngaranna. Oh motor leumpang deui tah nya. Karek leumpang dua lengkah tah aya kelengkeng ngabedega, kelengkeng jangkung badag. Kekehela ari kelengkeng teh naon urang mah karek ngadenge kelengkeng teh naon. Naon abah hayang nyaho? Kelengkeng? Heeh naon ari kelengkeng teh. Tah lamun hayang nyaho lamotan heula bujur. Itu sia kain.